Jamu aja. Sal. Kayak data jambu aing nasi jalan. Pawanianan sia aing nu boga nasan ngala. Oh, nah jamu mana, Rik? Heeh tuh. Hampura teh apa? Hampura kunyuk sia. Bisi ku aing bajakeun bapak aing juga indit. Oh, heeh tuh, Rik. Wah, Hampura ulah dibajakeun. Oh, aduh lah. Ji, nah ieu jambu rasa kieu jeung usaha ieu. Ya baleubeut ya loba kieu. Si Isa beurang we ku aing katipu sakeun aing. Hah. Ieu mah ku aing kudu dialay pupu ku aing malah sasa ieu. Si Isa mah belug-belug teh ieu. Ieu mah. Itu hiji. Baru itu tilu itu punya rasa kali baru tilu. Bang Nur, tos lami di dia ngantosan. Ngantosan naon aing di dia? Oh, Mang Nur yang jambu, tenang ke kopi dipangalakeun. Hayang sabaraha siki? Hayang jambu cungur siapan ieu tetangga jambu aing burik. Na sia wawanianan ngala jambu nu aing. Sanes kitu Mang Nur. Itu tuh tadi aya manuk kami teh tos di ditu. Tah, ieu sayang teh kan duka ka mana ini mah teh sibar meneng kopi bade ditaekan tadi mah di alam manukna. Dah, manuk-manuk nahaun sia pasti ngala jambu aing hari-hari ini. Yo mah palarado budak-budak manuk jambu. Hojor ka ditu. Beunang we katipu ku aing. Anjing loba oge arasak euy. Majikan aing keur hayang pisan jamu ya. Rongsok. Bu, rongsokna bu, rongsok. Rongsok. Tambah kesalah cong ngerian. Kumaha Rongsok. Panjang aing nya. Kadi yuk. Sok. Nasaha, jalma teh teh rongsok tapi jalmana eueuh euy. Sok. Kemana, King? Geus ka ditu. Sok. Nah kamana si goblok teh rongsok tapi jalmana eueuh. Cop. Wah, ieu mah ngaheureuyan ka aing. Awas ya ku aing. Kemana, King? Mau di ka dieu euy. Sok. Oh, euy. Eueuh. Cop. Hah? Sok. King, geus eueuh si usup lagi. Teu balik deui meureun ieu mah. Ayolah. Mangkarep deui. Oh, jadi sia nu ngareun aing teh. Henteu mang, henteu aing ngalain. Hing. Mau rumah tipe yang berapa ngambilnya? Rumah yang eksklusif. Saya mau ambil 10 biji. Bisa lihat-lihat dulu nggak? Coba lagi. Siap, teu aing kasurupan mah. Kepal bating 10. Geus cicing. Ayo, bisa kita lihat aja dulu lokasinya. Oh, ayo. Yang mana aja, Pak? Iya, kaplingnya Kak. Oh. Iya, 1. Ya, berderet 1 unit, Terus 2 unit. Masih banyak ke sana. terus gimana lagi? Terus ke sana itu juga menghadap ke sana, menghadap ke selatan ada. Oh, ya udah. Saya ngambil 10 biji. Yang ini tuh. Kadi itu tuh, Pak. Jadi itu sederet itu semuanya diambil. Iya. Gitu? Ini kadi itu tuh, Pak. Siap. 10. Ajig, loba duit na euy si eta. Jadi sekarang nggak usah booking lah. Langsung saya lunasin. Totalnya berapa? Asli ini teh, Pak. Ya asli ya tuh. Ayo tuh kita langsung bikin kwitansi di kantor aja. Oh, ayo tuh. Yuk. Yuk silakan langsung. Langsung totalin aja, Pak. Siap. Langsung dilunasin. Oke, jadi total semuanya untuk 10 unit, Ya. jadi 3M 200 juta rupiah. Oh, oke, Pak. Saya lunasin sekarang juga. Saya transfer. Nomor rekeningnya, Pak. King, asli sia loba duit. Cicing, Pak. Memang. Pak. Udah. Oh, ya. Siap. Ya. Lain bantuan aing atuh sia teh ka kamolan. Imah aing mana nu 10? Di mana teh sia teh kuya? Ieu ngaduk ieu bantuan aing, bantu digarawe kalah heres ieu. Pan aing pesen imah 10. Ka mana?
Siapa mata kula lupa molor jadi we ngimpi tah. Geus gawe. Imah. Can anggeus gitu. Acan bra. Tong molor teh ya sateh. Sok urut. Mana ini teh? Iya cuma ngebaso tadi warung makan Rizky. Yaudah tuh ayo. Ayo. Kak, Ya, mau apa? pesen bakso 2 mangkok, Kak. Dimakan di sini? Iya. Silakan duduk. Oh iya. Makasih ya. Sama-sama. Ayo ah, udah kenyang, pulang aja. Ayo atuh. Jadi berapa Nak? Jadi 50.000. Oh, 50.000. Kenapa? Main duitnya kemana, Om? Alah, duitnya di nu pesak itu. Ih, gimana atuh? Kumaha tuh? Yok, aing 8 bareng di Jatinangor teh dulur acan. Aya duit 50 di jeung ongkos mobil, Ban. Ah, jajan baso we, aing aya baso langganan. Mun ka Jatinangor, aing ke baso eta. Hari teh urang naik mobil kumaha balik? Ah, uang ngamen we, balik mah. Iya, Pan. Ayo. Ya atuh gimana? Iya, mama dibikin malu Baso aja. doyok, baso nanguna. Aing Iya, kajain bayar, Pak. Kemarin kenaon, Sa? Tulungan, Pak. Tah. Iya. Pak. Atur nuhunnya. Sawang soalnya. Ayo. Ayo pulang. Bisa, ingin ke baso. Ke baso apa nih? Kemana nih? Dia Iya, anak aing tadi bobogohan diajak ke baso budak sia mandoyok. Naon dia? Nah iya duit bapak iya kumaha dah? Bayar bakso di nomor Sia mau awewe teu mau duit kan? Ah, gitu kalau kuan nek sia mah bawa anak aing gambar duit hantek ngeraktir baso ieu. Mana? Ka mana sih teh ya? Pan duit lagi eueuh. Di pan aing lapar ieu. Iya, wah ngamen deh iya. Hah? Iya ngamen heula. Ah, punten ah, kejanten ah.